Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastapun Pipit Indrayani ti Prodi PBSD semester genep baris midangkeun hiji monolog anu judulna Aeng Alimin karya Putu Wijaya pikeun nyumpeunan salah sahiji pancen mata kuliah dialog jeung monolog. Bismillahirrohmanirrohim. Aeng Alimin karya Putu Wijaya. Manehna ngagolerna tehel kaayaan suku naek kana kursi. Di meja leutik deukeut kursi aya botol bir kosong, sedengkeun dina tehel aya piring seng ngagolepak. Beungeutna ditangkup ku topi kain. Di kamar sabelah kadangu jalma nu keur ngageduran tembok sababaraha kali. Nya, saha eta ulah ngaganggu kuring keur sare? Gedorana beuki kadangu deui bae. Nya, saha ulah ngaganggu kuring keur sare? Gedoran eta beuki tarik jalma eta ngangkat awakna. Nya, cicing sia munding geus urang bejaan, urang keur sare. Manya urang teu meunang sare sakedeung bae. Iraha deui urang bisa sare lamun teu ayeuna. Tah kitu atuh cicing-cicing bae heula ayeuna mah. Tenangkeun bae heula sirah maneh nu ruwet ieu. Hormatan saeutik ka hayang tetangga maneh ieu. Cuk manehna ngagoler deui. Nya cicing, tenang sapertos kieu supados urang bisa ngadangu poe ngageser ngadeuketan urang ku sagala kabiasaanana. Unggal detik ayeuna urang itung, urang kecap-kecap waktu wareg-wareg sabab saha bae nu teu nahan kana kuring. Boh Gusti Allah nu geus nampi kuring. Sakedeung deui anjeunna rek datang jeung nungtun kuring ka lapangan tembak. Socak kuring rek dibalut ku tilam hideung jeung saenggeus eta kahirupan kuring jadi hideung oge. Kuring rek terkulai di dinya berlumuran getih. Jadi anggokan daging urut sambawitna di dunia. Terus berjalan jeung kahirupan nu ngalenggang sapertos teu kakurangan naon-naon tanpa sim kuring. Ayeuna kasempetan kuring nu pamungkas pikeun nunjukkeun harti. Ngeusi deui puluhan tahun ka tukang nu geus kuring lompatan kalayan gancang. Naon nu bisa dilakukeun dina waktu pondok tapi dahsyat ayeuna? Ngangkat topi jeung ngalungkeun ka luhur. Nalika kuring mulai ningali, kahiji pisan nu katingali nyaeta kagorengan. Marahkan dihajar ku salakina nu kasetanan. Nalika kahijina nu kadenge nyaeta kadenge kasarakahan. Para tetangga rame-rame mitnah urang supados terkubur. Nalika kali kahiji paripolah laku lampahna kuring nu ngalakukeun nyaeta dosa kuring, dorong anak eta ka tengah jalan jeung sapedahna ku kuring dilarikeun. Ti harita anjeunna nanclepkeun kuring salaku bajingan anu keur diuk. Awal-awalna kuring ngamuk sabab ngaran eta diciptakeun pikeun miceun kuring. Tapi nalika kuring geus terbiasa makena seueur jalma nu seneng ka kuring. Anjeunna daratang ka kuring pikeun guguru. Kuring dinobatkeun jadi pahlawan sementawis kuring teramat kasepuhan ditinggalkeun ku dunya nu teu hayang ngaku kuring salaku anakna ieu. Hiji cingunguk usik di luhur piring. He bandit leutik, maneh masih di dinya? Maneh rek ngucapkeun salamet jalan ka kuring atawa ngan ukur rek ngarampak rasum kuring sapertos biasa? Maneh nyaho hartina dipiceun? Maneh bisa ngabayangkeun yen sajumlah jalma di ditu ngaraos berhak ngahapus sakabeh dunya ieu tina mata manusa? Henteu, maneh teu nyaho. Maneh ngan bisa ngakon jeung ngising berpikir lainna tugas maneh. Nangkep cingunguk. Ayeuna maneh kudu nembalan. Kumaha rasana kakurung di dieu?
Kumaha rasana diputus tina sagala-galana nalika rohangan maneh diwatesan jeung teu aya nu sejen deui di sakitar maneh iwal ti poek bae maneh bakal mulai ngaronta maneh hayang diperhitungkeun naha ngan jalma sejen nu dimanjakeun dengekeun sobat leutik kumaha maneh mampu ngaronta upami maneh nyaho rek sia-sia aranjeuna ngawitan nasib urang anjeunna ngalampaui rencana urang manehna nu ayeuna keur nangtung eta jauh ditu ku kaayaan suku ngalunjar nepi ka ngusap sirah maneh lantaran karunya nya tapi cuma karunya teu aya pembelaan teu aya tindakan naon-naon nu konkret ka kuring anjeunna geus kitu berkuasa ujug-ujug ngagorowokan jeung ngalepaskeun edan maneh ngalawan seuseurian maneh ngahasut kuring pikeun ngalakukeun perlawanan seuri teu bisa manusa bisa maneh lawan tapi tembak beku ieu teu bisa anjeunna lain manusa anjeunna lain manusa deui ieu sistem nu teu ngeunal rasa teu aya gunana kawan teu aya ngaburu jeung ngajak cingunguk eta maneh teu berbeda maneh geus beak noleh ka tepi nu ujug-ujug senyum riang gembira he maneh aya di dieu neng sih rupana maneh nu tadi molotot di dinya keur naon maneh ayeuna nah lipstik maneh belepotan jiga kitu aya hansip nu keur merkosa maneh ulah cicing bae saperti jalma bego sayang ka dieu masih inget ka kuring nundukeun sirahna kadua leungeunna aya di deukeut tapi eta kuring lain jalma nu baheula deui maneh oge teu kelek-kelek urang geus kuisan tapi urang pernah babarengan nyieun sajarah jeung teu bisa dihapuskeun kitu bae sakeping tina diri maneh masih tetep aya dina awak kuring ti bagian nu kasimpen ku maneh urang bisa bohong tapi teu bisa nulungan diuk dina korsih jeung jadi kolot omong kosong jalma eta ngagantung diri lantaran sanggeus 50 tahun ti penjara nembe anjeunna sadar ayeuna yen sagala tindakan eta salah malahan manehna yakin yen hukuman mati can tangtu satimpal jeung sagala dosa-dosana nu geus dilakukeun tuluy manehna ngahukum dirina sorangan memang aya kasus kasalahan ngahukum tapi eta lain kasus biasa nu ayeuna ulah digado da ieu teh lain nasi campur kudu dicampur supados jelas kasalahanana eta muter balikeun soal naon nu kudu dilakonan deui geus teu aya jalan deui maneh sumber masalah kajujuran maneh disalahgunakeun tulung kajeun meh kapok tulung baham nu geus kacau pikiran nu geus lentur pengkhianatan nu geus jadi pandangan hirup ka dieu kudu diberantas ayeuna pisan tulung manehna nyekek beheungna sorangan tuluy ngadorong nepi nyorodot tina kursi tuluy ngagoler ku kaayaan sukuna di luhur kursi kadangu sora gedoran nu terus-terusan tulung bari labuh rengse sakitu nu tiasa kapihatur ku sim kuring kirang langkung nuhunkeun dihapunten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.